lagu pati gambaran gerak ibu hajat apa hajat silokan ning kehidupan rumingkang di pawenangan sadaya kerasa pangeran kacarios di kampung nyingkur sisi gunung toh lajeng hejo lemok dan daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera ieu iki marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer atuh pare ningal kasalebakeunana anu galengna rungka-ringka doh nuju meujeuna hejo bagedon doh ieu dina galengna tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung cengek beres sasat ieu tempat teh remei ku teureuyun loba ku alaeun ningali kapalih tongoh kadu picung ku pak nangka ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman doh ieu kampung Tumaritis desa Kenagorowong anu kasana kawewengkon Madukara Nagara Amarta padumukan Ki Sabda Palon Semar Lurah Pudrapawana wallah ieu iki kalarasan nuju aya ka Sondong Astra Jingadawala hiji tokoh masyarakat Semar Badranaya anu dipika sepuh di kampung hiji jalma anu sabar tur tawakal ieu iki di mana dicaci dimaki dihina ku batur teh nganukur dijawab ku seuri atuh ku kituna dina hirupna oge istuning hirup cukup ke Semar Badranaya tutu wong samanea lir pendra ieu iki barang nuju raos aya dina obrolan keagamaan doh leres katauhidan sapraptanepun Bima lan Gatot Kaca dipusir daya Amarta sampun dumugi datengarsa doh wah mar aja kaget bar wah ulah kaget wah naon teh ja lu katri naonnya bar ta beok gitu moal sabut tukang tahu meureun odol keur bobok sada ieu Pak sada dunungan Pak soranna mah saha aja kaget bar uluh bapak dulu itu ujang
Juragan Ageng ja Gusti Bima sareng Juragan Gatot Kaca Pak ayana kira aing nyuguhan kunaon ja naon buncit hayam apaan geus dijual hor ieu lagi dijual kan ke Pajasin gurame atuh gurame nanahaun jadi di Balong Batur namun urukan kabalong barukan ngabalong urang teh digawe bukan boga balong sampe atuh rambut karek cem mendingna hirup temen waka boga Juragan Ageng rakap lu gawe mah amuing datan niratan ngademane pakulingan rana ewu pakulingan rana Katuran rawuh nun berterima mah cager aya hibar aga nuhun sareng saha aga jeung anak aing si Gatot mah nuhun mangalingi semua aturan rawuh aga lima won cager hibar kan nun ti abdi ge teu kantun aga semua aturan rawuh dawala terima nora cager aya hibar kulan kumaha geus aya hujan ka dieu nemeh 2 kali kulan 2 kali geus sakedap subuh kemari aya bengi ageung geus sakedap kumaha parek panen lumawi gagal panen abdi teh kulan 2 hektar teu kaala kuberit sanes banjir sanes naon nya dialah we kudu bogana ulah kaget wah geuning ieu teh Bapak Panglima ngahatur ke semah katuran rawuh nuhun wa dam aya hibar lu geuning ieu teh Bapak Brigjen aduh Bapak Kabupaten haturan rawuh lan nuhun bon cager aya hibar lan ti abdi ge anom ngahaturkeun semah katuran rawuh nuhun sararehat sadayana wa daramang wa istri saya mangga ligi agan ligi tapi kampungan maha bening kalau itu pulang tapi kampungan maha bening
Mar astaji ngadawala bingah kusumpingna menak tipu serdaya. Duh, Ye nerah kangan deka. Aduh aya anak nu. Tapi nonda mengahaturkeun semakaturan rawuh kahujung panjenengan juragan ageng nu. Dimaman. Juragan anu. Wah, nuhun wah. Kalihna ti eta aya kurewas bate nu. Bingah dicampuran kurewas ari bingahna. Dinten ieu tiasa tepang kalayan reuasna teh aya wartos ti tadina. Atuh panginten jisim abdi teh moal tiasa masihan leuteun anu raraos kangge menak-menak ulah ngariweukeun mah. Ulah ngariweukeun. Wah, tong ngarepotkeun wah. Tong ngarepotkeun segala. Ti abdi ge ngahaturkeun semahaturan rawuh kula juragan ageng. Hot, terima hot. Ti abdi ge teu kantun agan. Terima dawala. Somohun. Ieu teh meuni reuwas kulan. Paingan reset jalmi palih ditu. Ya. Ai manawi teh bade nonton Persib. Kajala karupat. Nya hiji-hiji. Hese pisan hayang menang teh geuning. Oh, meni seset kiringan mo. Bari jeung di kandang. Bari di kanan. Ai biaya gede. Aya naon nun? Aya hal-hal nu bakal ditepikeun, Mbak. Wah. Tere hajat deui, wah. Tere nyate. Ulang? Tere hajat. Tere hajat, Mbak. Tere ngakule deui. Amuing-amuing naon ieu teh? Datangna ka dieu sabenerna aing terek mereka bunga ka si Semar. Timalan. Agana tuh beli eta da aya ulan. Naon? Duren, seneng duren. Aya gitu. Lumawi ulan, pawi palai meser. Akang Potong merah ke seperti dikepret ke kuaing goblok. hayang nurut teh. Alah. Hayang menak teh. Ai kabunga teh si Arjuna rek kawin mar. Kulat? Si Arjuna si Jenet teh kawin. Ayana iraha itu nu. Bade naroskeun kaping panginten. Naroskeun kaping. Untungnya caut acan dituar kulan. Geus ayaan kitu cauna heuh anu di pelak kamari. Karek kecap atuh. Si Arjuna wa mar dikawin ka adina Kresna nyaeta ka Subadra Mayang Arum. Lara ireng. Sumuhun iraha teh anu. Lumatak mah datang ka dieu oge. Bade naroskeun kaping sareng sasina nun. Lain. Bade naon atuh bulan? Bade nyitak uleman. Atanapi bade ngadamel saragam. Saragam, adik make. Bade ngadamel saragam eta we seueur ngadamel saragam lepis. Aduh, lepis. Aya ka bos, bos lepis. Laras. Bojong waru. Bojong waru we. Haji Asep teh Asep Wahyu. Nya Haji Asep Wahyu. Bukan kadinya we. Apa Atanapi bade pesanan pakaian jadi wanita atanapi pria. benar. Boh kangge kebutuhan partai besar, partai kecil. Di mana eta? Di Isro
Kaspita teh geuning Al Mubarokah. Oh barokah. Nya Bapak Haji Adang bin Haji Ali. Eta teh. Muka cabang dibuka cabang di Jakarta, Blan. Oh di aya cabang. Tanah Abang. Tanah Abang. Teu di Tanah Suci. Tanah Abang. Jeung di tanah DKA. Atuh kange sembako atuh urang pesen kayaknya ka Pak Haji Gumelar. Ka Pak Haji Gumelar. Soreang. Soreang. Nya. Haji Gumelar urang mamanda. Dinya beas pada sabaraton. Seueur. Nya. Haji Maman 88. Menteri Baran. Teu acan Mantri Baran. Menteri Baran aya. Anu rambutna bodas. Bilih engke dina waktosna nikah atuh priyogi video syuting. Ramayana foto. Ramayana foto. Iya, Kang Dena teh gini, Kang di Granada FM. Ya, Kang Dena we. Iya. Lauk Haji Apo. Ngaputna ka Pak Haji Maulana. Haji Maulana. Cebek. Upami prayogi lauk ka Haji Apo. Haji Apo. Lamun kentang. Haji Mustofa Cikoneng. Lamun kentang ka Kang Herdi Pangalengan. Nya tah. Urang Yahudi. Bilih priyogi sayuranana ka itu ka Haji Acid. Haji Acid. Haji Acid. Pangalengan sareng kayaknya tah ka Pak Haji Herdi. Nah, Pangalengan. Kang Herdi Pangalengan. Nya. Bar. Pulang. Ieu teh aya kagagalan anu luar biasa, Bar. Kagagalan kumaha agan teh? Dina waktu nasi Gatot Kaca nanyakeun tanggal sabaraha kudu kawin si Arjuna ka nagara Dwarwati kabesan. Damayang Arum teh dipamajikan si Arjuna betahna teh di si Kresna di lanceugna. Itu tenan segala maning. Pacaranna dileutik keneh. Ari teh datang ka itu teh si Subadra teh keur dilamar. Nuju dilamar. Aya saingan man. Nyaeta dilamar ku si Kakang Baladewa. Lanceuk panggedena si Mayang Arum. Kange saha cenah? Nyaeta keur adi beuteungna. Si Burisrawa teh anu idiot geuning. Idiot. Anu sangkat geuning anu. Epilepsi. Burisrawa teh adi beuteungna Baladewa bogoheun ka si Subadra. Wah. Di Bandaraka. Jadi meureun si Kresna teh bingung war. Alah. Eta kinten-kintena tutakaduna raos gede ka istrina bogoh ka mana kitu. Da abdi mah yakin. Kasih Burisrawa mau adaekeun da berwes. Hiji kitu ngomong. Ya baku kulinciranana opat teh. Aing ngomong tara bentes. Eta nyaho ku kulinciranana opat. Da fungsi nyiaran aing mah. Manona ge we hiji deungan. Ari siki kanyut ieu. Gitu man. Kumaha atuh saha nu ditampi? Nah hati pihak urang atanapi pihak Gusti Prabu Baladewa. Ieu duanana can ditarima. Teu acan. Acan. Matak diayakeun sayembara. Sayembara naon? Sayembara gelut. Abdi kahareupeun lah. Gelut jeung saha kinten-kinten aya nyaho. Sayembara naon agan? Sayembara anak ieu. Heug cenah. Mayang Arum dek dikawin tong boro ku Burisrawa tong boro ku Arjuna. Sanajan budak angon oge teu aya halanganana asa bisa ngalaksanakeun pamentana. Munut naon nun? Munut naon? Rupa-rupa mar. Allah. Mio lain. Bebek lain. Naon Blackberry. Hoho.
nya BlackBerry lain ukara itu berenang tuh terus lihat loba pamentana teman sumuhun munut naon non naon teh nu dipunutna teh pulang kue tongkol punya ya kue pinang Indonesia goblok ayo pinang kue tongkol jauh-jauh kena kue aja ya teh kue mau bolu atuh tawa mari pamentana si Kresna teh bisa laksana kawin tapi kahiji nyaeta menta dibawakeun pangapit panganten istri cing sarupa jeung panganten istri pangapit panganten awewe lalaki cing sarupa jeung panganten lalaki tah ieu bingung aing ieu nah saha nu sarupa jeung si Arjuna jeung deui saha nu sarupa jeung si Mayang Arum uluh kage pangapitna teh ieu alah alasan sarupa jeung rundungan anu sarupi sareng Juragan Arjuna mah abdi we kan tuluy ngage mahkota jauh dolanya kari ngamahkutaan dewek jiga ngajak lain jiga Arjuna jika naon jiga jengkol arok siapa ini jika jengkol dewek atuh anu sarupi sareng Mayang Arum da eta teh hideung santen pun bapa we nya da hideung nama teh kantun ngewig sarupa gerejeng penguin yang ngepret teh aing teh lain kawas lain kakolat mung sakitu pamunutna teh nun aya deui alah munut naon deui wae ulah palai dirapalan di Jalak Harupat lain oh da batur mah di Mekah ieu di lapang bola bulan maduna di lapang bola nyaeta kaduana hayang dibawakeun tukang hias ngaranna Dewi Gedeng Patang Lodaya dulu itu hujan Allah tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya ieu lah aya oge Gedeng Permoni ya aya ge lain tukang hias atuh teh mah tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya ieu aing kakarang ngadenge di mana eta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya di Soreang teh aya nya aya atuh dari tukang hias duka di Cimareme taroskeun ka Kang Oman Kakang Oman we taroskeun tukang hias tapi gedeg gitu gedeg nu gedeg mah loba dua tah mung sakitu loba seueur wa awewe matre lain matre kapan tih dengekeun kronologisna eta teh apa aya nu ngalamar itu jadi bingung itu teh jadi disaemarakeun oh bener gitu ieu mah teh nyaho kana awal pembicaraan mending kadang pondok lalawan aya deui mah nyaeta dina oleng panganten teh dina pelaminan teh hayang dibawakeun kepat ke si Badaru kepat ajaib kepat anu tanpa dikepatkeun ku jelema jadi meureun dina oleng panganten tenggina teh dina pelaminan teh bakal loba tamu harudang bayung tak kudu aya kepat anu bisa
ngalengitkeun harudang nyata kapat ke si Badaru kapat anu tanpa dikapatkeun ku jelema. Alah, oi naon Kang pantesnya gigireun panganten ke Jakatuhu kapat gede deh. Kapat ke si Badaru. Tapi tanpa dikapatkeun ku jelema ngiplik ku sorangan. Gampang atuh miwarang ucing. Mahnya ucing bisa ngiplikeun, mah make mahnya atuh make akal ya ucingna. Ku jelema si ucing teh talian buntutna. Talikeun kana kepet. Hada moal ngepet meureun bujur ucing tarasonan. Apa teh dek cicing? Ajak-ajakan. Da panas, bayangkeun ku sia. Ajak-ajakan pasti. Tak ku ajeret-ajeretan teh meureunna kepet teh kikituan. Katarik benang. Bayangkeun ku sia. Heuneuk-heneukan mungkul moal ngiplik. Keun bae. Aya deui. Nyaeta dina waktuna diuk dina pelaminan teh hayang dina pelaminan papajangan emas anu kabawana ku jelema 1000 emas papajangan emas kacanakna teh ku jalma 1000 ye lu saborak gramu nyeun Lain gram deui tah mah tukang. ayeuna bayangkeun jelema saurang 50 gram Heeh. aya 50 kilo kabawana ieu mah 50 kali loba pisan dola 50 kali 1000 sabaraha 70 genep tuh loba pisan liar ngitungna 10 ton. pintar sih da urang ngitungna Oh, saya tahu. Goreng-goreng teh di KPU. gitu mah uluh deui dina waktuna kawin teh hayang nabuh bedil karantaka bedil anu sing beledugna teh di awang-awang bari jeung nemongkeun sahaya Wah, bubur satan mo. oluh Bubur satan mo. berat atuh Yang di mana ayana? Dipindah ke eueuh. bedil karantaka ye jadi di sadana teh di awang-awang di luhur upami bedil di sadana dina bujur mah gampang kan Taringan hui boleh. 30 urang jelema teh paraban ku hui sumogoa Hui boleh. Apa bisa begini? deui dina oleng panganten teh hayang diayakeun gamelan silokananta gamelan tanpa ditakol ku panayagan tapi disada sorangan hayang aing gamelan gitu lah Genap. moal loba panayagan beuneuh peralatannya unggul Yang teu kudu mere rokok deh. Genap. gamelan tanpa ditakol ku panayagan iya nah tong nitah panayagan titah we tukang suuk da lain panayagan teh mah Kita we apa tadi naon ge meureun ulah ditakol ku panayagan heuh ngan nakol wungkul moal ngalagu keun bae bejakeun kemang boleh gitu Tunggu dari rajo teh tiap kali. bejakeun lagu buhun gitu Oh. dina waktuna oleng panganten teh hayang kukurilingan di alun-alun numpak kareta emas kareta bidarom digusur teh lain ku kuda tapi ku buta gede uluh ngadamal we kareta ngadamel kareta pulan
di Brom bejakeun teh emas gitu. Nya kapan hayang digusur teh ku buta gede. Tatangga abdi aya nu lolong. Eta teh buta geus. Eta mah buta teu nenyo. Ieu mah gede di butana, eta ge gede ngan kanyutna. Deui man. Dina waktuna oleng panganten teh hayang dipanggigekeun ku monyet bodas. Monyet bodas dina arak-arakan teh. Aya oge monyet hideung. Mana? Bodas sih mah. Nya bodasna karek beungeutna. Moal teh ka bapana. Sia teh kasahat teh ka monyet. Di mana sia geus nya monyet bodas beungeutna? Nya urang neangan. Da ka aing kita setan sia teh. Da moal teh ka uwa. Atawa si Uti akang. Deui hayang dibawakeun muning 100 jalu wungkul. Muning 100 jalu wungkul. Tapi sametuur ka handap barodas sukuna. Aya oge muning karek bodas beungeutna. Jeung can tanukan deui. Kasaha teh? Ka muning. Ai bapak muning lain. Lain tong amek. Kami mah kamuning. Awas ya geus eueuh dunungan Pak. Aing diancam. Aya mah disunut temunungna. Tak kitu man. Kitu jadi bingung tak datangna ka dieu teh aing terek neangan ngan teu nyaho di mana ayana. Bujeng hingga kanyaring tengimpi-ngimpi acan. Jar meneng-meneng Gusti patengah temira. Patengah temira. Semar Padrana yang ngahulang ngaraga menang. Aja anak. Di mana ayana jang? Yuk. Kuping acan tua. Sami jisim abdi henteu terang duka di mana. Nguping oge nembe kaula nun pangresa juragan. Ya lamun teu apal barengan aing. Milu ka aing urang neangan ngajugjug ngidul. Aing sumpah lukut naonna garawi lubuh hideung jadi bodas. Dada antal kana bumi buluan belut jang-jangan orai. Can pangih aing mawa kamulang. Uluh. Pika kitu eta kadulur teh kawin pika kitu. Sambil lulungan anak panawa teh eta. Eta ngarojongna teh kabeh. Tah turutan. Lain jeung dulur. Nah, ari sia basa aing ditarikan kawin kalah mupuas. Jeung kalah bogoh deui. Ka majikan lanceuk teh sia mah. Deui, batur mah sini rojong, sini duku. Deui. Jadi teu apa, Bar? Teu nun. Pot. Nah. Maneh apa teu? Bujeng bulan bujeng hinga kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan. Nguping oge nembe abdi teh. Ulang. Hari maneh apa dawa? Abdi ulang. Iya. Apa? Kade ulah. Cucungik siapa teh apa naon sia teh? Kade ulah heureuy. Lalawara teh kitu teh keur bingung. Ulah diheureuyan. Keur serius. Aing teh wani heureuy tukang heureuy aing teh.
Ulah banyak. Lalawaranya hoti mana sih teh? Dawala. Ulah Karep sia. Aisyah apa teh apa naon? Kenapa we? Eueuh, lalawara teh sia teh. Ulah heureuy ulah Hayang dijejek sia mah. Lalawara teh Pindah sia, pindah. kodaran ya ganti ayeuna keneh dumanda. hayang Jeung apal teh. Sae ulah. hayang ditetet cingirna we sia. Punten atuh kapengkeran. Cing tanggung jawab sia. Tah eta deuleu. Sangat sungut teh. Eta kula Sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut. Nu mata kula saomong-omongna deuleu. ulah ngalawora. Balik. Semaka pihatur Diuk. punten kapeng. Sok. Ti ayeuna keneh we gan idek dek banyo sia teh mah. Potongkeun ngan jujungik negara. Dawala. Ulah Hampura ieu lain banyo. Lamun maneh banyo tingalikeun memalana. tah ceuk aing oge sia doraka. Doraka ti aing sia teh. Ulah ngalawora deui. Lamun heureuy si dipaehan wae. Ayeuna we paehanana ka cuman. Da moal apal, moal bari oge. Da pasti mah apaleun nya kan. Kadunya teh heula keneh aing. Menya aing teh nyaho sia nyaho. Sanajan atuh da akapang heulana panaik pangalaman mah beda-beda. Rupa pengalaman hirup. Dina seni teh heula aing. Bieu nyaritakeun teu ngeuyeum ceulit teu ngeuyeum panon aing nyaritakeun apa? Sumuhun. Bener siapa? Hatenana kula eueuh lalawora sia. Cek aing oge podaran sia. Eta ku nyanyahoanan lain naon. Lamun maneh apal di mana ayeuna? Ai di mana mah duka kula. Bieu. Sok sia. Sok ngomong sia. Dolos digorok. Dan cek abdi oge totongkeun ngajagan. Dengkul kanjeng da. Sunut. Ngomong sia. Atuh da mah tek tiasa ngomong kumaha abdi aya dicekek ieu mah. Sunut pembuncangan Jawab. Di mana? Di mana mah duka. Ai bieu nyaritakeun apa? Apa? Apa naonana sia teh? Abdi mah apa? Teh kanu apaleun. Oh jadi aya nu apaleun. Aya ulan. Saha? Aya di dieu. Lamun nuduhkeun ka aing sia ku aing dikadek sok. Teh nyokeun aing mah. Sia. Nya ge sia hareupeun bapak ku aing mah hareupeun dudungan ku aing dari penci turiling sia. bakat kesieun. Ya bedog nanti abdi. Gan. Ya. Bilih nuduh ka abdi mah demi Allah sing dicekek juri. Sok sumpah ungkulan Quran abdi teh terang. Naik irung segede emer kan. Ya apa? Jadi aya nu apaleun. Aya nu apaleun percis. Lamun teu ngaku tengeulan kuagan. Alah, ya. Layan ngisi nge kita ieu. Sok luas si monyong mah teh. Deui sia eta mah. Nyilakakeun baturna teh. Luas eta benar. Di mana jelemana? Ah, teu kedah dipilarian aya di dieu kan tuh nyalukan. Ada. Mati kakak. Aing teu ngeunah hate itu. Wala mana hayang udud. Lah. Teu beuki udud. Endah. Geus eureun. Sia teh, dola. Dewek boga ceng-celengan, dola. Bisa rek dipurak. Geus 7 kali 5.000 euy. Di usiana ge. Jadi pura kosong. Ceng-celengan. Gara sok 7 kali 5.000 sabelah dola.
Oh 1,5 juta meureun. Oh iya, heeh. Mau dibikeun ah. Lebar gede mah benernya. Eta ngadege juta. Gede teuing benernya. Lebar. Ngadege juta na bener teh. Bisi gareng disebutkeun yang celengan euy. Oh. Sebutkeun Pak. Ai 5.000 ku 7 kali nunda teh heueuh sajuta setengah. Leuwih bisa jadi ya. Leungit kita ceng-celengan euy. Sebutkeun si gareng di balong bener. Saha nu apaleun ulah? Nu apaleun? Lah. Pun bapak ulah. Uluh. Tah nya anu apaleun teh ieu tah. Jakeun antep jadi kakeyak euy. Ngendoraka cenah wala teh. Biasa gemprong bener. Bapak maneh apaleun ulah? Samun tadi nyaritakeun teu ngimpi-ngimpi acan. Paksa. Aisyah nanaonan sia teh. Tong disumput-sumput ieu teh dunjungan teu bingung. Mun teu menang dipaksa dijeburkeun ka cai. Lamun teu beunang dipaksa gejeburkeun ka cai. Rumahan aki-aki kitu mah. Nyumputkeun ilmu. Ramani matak hideung kitu teh. Kok Bener eta teh wala. Sing jeger. Kumaha dongengna? Ai dongengna mah kapungkur. teh budak. Abdi wangsul ngarona aya nu gegelenengan. Si horeng diintip teh pun bapak sareng emak duaan di kamar. Ya, si eta mah tega ngintip kolot. Murugana moal duraka hese ngara syarat kata dieu. Apa kuy? Hai gegelenengan teh pun bapak teh sareng emak mayunan cempor. Bari muka kitab Gigireun ucing nya digigireun ucing. Tuluy. Ma cenah ieu tingali tah ieu buku ieu. Buku ieu teh aya tulisan-tulisan nyaeta tempat-tempat harta karun. situs Tah ieu cenah tah anu kapuping teh tadi diagan. Naon abdi ge inget. Make jeung aya kareta emas, kareta binarom. Aya papajangan emas. Aya muning. ya muning eta teh kacarioskeun Tak kitu. Tak saur pun bapak teh harita waktu sareng emak. Tak ieu teh cenah di mana dunungan urang. Bade diistrenan nikah. Iya urang pake gitu oge lamun dipunut. Bener sia. Iraha teh sia teh tong sok kitu. teh sabar tahun ka tukang Aya meureun 30 tahun ka tukang mah. dunungan keur bingung Bener dah wala. Mar. Ulah Yan. laras nur. Da wala. Nuhun da wala. Sawangsuna kula. Kadeler sia ini. Sokot hayang naon maneh motor. Mio wah beres kalau nya kapungkur. Abdi ge pahlawan keberangan aya wae aya wae pahlawan kaberangannya. heeh diunggah kampung Cokot wala kitu we keun ku dewek ah. Kreditna oh lain ngeredit pamere. pamere Apa sih teu bisa ngerem. awak itu bisa ngerem juga Nuhun da wala. Mar, di mana, Mar? Enggak saurkeun ah. tahun abantoskeun Nah, sia teh tong sia teh sok buru-buru. Mangga. Eta teh teh teh. Oh, kuring mah kieu pisan tong ngadenge. yang penting ekses teh Da
Bapak urang mah sabenerna mah nyahoeun kana tempat-tempat eta teh nu kitu nya. Wah, tak karun teh. Oh. Tah di Gunung Tilu aya. Ya. Kabangsa situs-situs teh benerna mah. Nya, neangan tah gerasa nu ngajagan teh toha gitu. Bar, pulang. Di mana, Bar? Wah, di mana, Wah? Laisuri. Mangga. Aidi priyogikeun masuk. Eta aya tukang hias teh saha, Wah? Oh, Mar. Lat, tukang hias teh saha? Cing tukang hias warga. Moal aya di dunya masieun eta teh tukang ngahiasan widadari. Gede. Mun ayeuna mah tukang hias selebritis. Widadari sumuhun. Waduh, kumaha aing nitahna ka dewa. Atau ku agan di piwarang nama usaha sawios ku abdi. Ku si Semar dewa dipenta di titah. Sumuhun dijemput ku aing. Entong kana cenah hari ini corangan. Wah, aya kitu. Cenah arangkat. Aduh cenah. Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya teh tukang hiasan widadari. Sumuhun. Alah, selebriti sungkul atuh. Wah, nyok gua. Masih ada nu ngahiasan dewek sele cau. Akang kadom-dora dihiaskeun. Eta hayang pangapit panganten anu sarupa jeung panganten. Saha anu sarupa jeung si Arjuna? Dewa Kamajaya. Dewa Kamajaya. Sumuhun. Ieu anya Bapak. Kumaha nitahna ka dewa? Sawios puji si abdi urang piwarang. Sawios puji si abdi urang titah. Teu diongkosan oge sumping nyalira gerak teh. Aya kitu. Waduh. Pangaruh daya kitu kalau Aya teh sarupa jeung si Maya Karum. Garwana nyaeta Dewi Ratih. Dewi Ratih. Nya bapak mah kawuhanana. Wah, lain gaweul nama bener kaluhur. Oh. Gaweul nama kaluhur. Gaul karuhurna bapak mah deuleu. Percaya. Eta kapet ke si Badaru kapet anu tanpa dikapetkeun ku jalma. Sagala rupi anu diperyogikeun ku agad di sawarga ayana. Sawios dewa cenah nganterkeun ke dina waktosna. Waduh, nuhun, nuhun, gamelan, non teh gamelan. Gamelan Silokananta teh sareng si Nena Dewi Saroni. Saroni nu geulis. Ah, beuneda anu rek kaul. Iya. Cucut. Cucu Ari Saputra. Dewi Cucu Setiawati Ari. Ari. Kapat ke si Badaru bedil karantaka di ditu di sawarga. Mung aya anu misah. Di mana? Ta eta mah anu misah teh kareta Binarom. Kareta emas. Di mana? Ta eta mah sanes ti sawarga eta mah di Waringin Pitu. Waringin Pitu. Aya tangkat saringin ngajajar 7. Ta eta cirina. Di mana? Palih kiduleun Tegaramat Kapanasan. Kapalih wetan Tegaramat Kapanasan ta eta Waringin Pitu di dinya. Tete nemrak, henteu moal nemrak, seun aya nu ngajagana. Saha?
kalawin sagni we tepangan ada eta anu gageugeunan teh makhluk nu kana ditu we makhluk nu parorenges moal katingali ngamenak biasa we karuleuheu nya karuleuheu we kos budak eta we budak angon padahal eta teh jalmi penting wungkul ngan teu katawis kan bae lamun ku aing dicokot ku agan cenah kumaha cara mangihkeunana pang pendak oge tepangan we api-api ameng kayaknya penak taroskeun pentak we saur jisi sangem jisi saur jisi abdi begitu cek Semar gitu sumuhun nuhun man wartoskeun cek abdi gitu aku saboknya obo pangaruh Kang mah cek Haji Semar Suteja lah Purmio teh kaing mah mere tara perhatikeun bios abdi mah dina kewe dina hajatna turut mengundang pangluhurna we dinya teh tulis pangajeng-ajeng pokona mah di Arulem CS abdi wah ya beres nama tah papajangan mah di Kaindran di sawarga kene mungti Karaton Himawati ti Karaton bali merkucukona ka Kaindran tebih sawios putra Gatot Kaca bade kaul mah apana eta teh kacanakna teh ku jalma 1000 sumuhun tapi Gatot Kaca rek kaul dik dibawa ku sorangan uluh mangga iker sama kumaha kaula ka sawargana sawios da agan mah aya jasa ka urang sawarga agan mah tiasa bebas ka sawarga saharu teu uninga ka agan margi agan mah kapungkur kantos ngarengsekeun pacogregan anu pemberontakna teh sinaga percona kapungkur pas aya jasa leres aya tulisan di tah lamun munding mah cokot ku si lain di mana aja teh di Tegaramat kapanasan lamun deka itu sarang-sarang juragan Bima tah tiwaringin pitu teh ngetan tadi dinya aya Tegalan pangihan anu ngangona si Dadung Dawuh munding na 100 kumaha ceuk abdi teh pokona jang bejakeun ka si Dadung Dawuh ceuk dewek begitu ku dewek bejakeun dewek nu bogana rek nyokot gitu tapi karena sabaraha ratus tahun bapak eta nyimpen munding di dinya aya meureun kana 300 tahun mah sabaraha hiji 100 atuh meureun ayeuna mah geus jadi sabaraha ribu mundingna da jalung ngungkul kabeh oge amuing tegablek pucu si aki-aki urang mah make bikang atunya na teh nyaho ekonomi 300 tahun baru jadi coba lamun jaluna setengah ewang mah bikangna 50 jaluna 50 meureun geus sabaraha juta ina bari bulegugna kerting kotak udang bari 300 tahun lain munding samanea aja nah aki-aki nyiksa teh dan normal meureun munding oge hayang kieu ya kan sarua dah daya nyawaan atuh munding kan wae munding oge meureun da jelema kurang ajar daya nyawaan sukuna barodas yang barodas sukuna sok pangihan hai abdi jeung si laing siap atuh aya kitu bapak lah naon jabat munding euy hah ngan hanya kawe beuh eta bapakna beureum ka hajangnya ieu 100 munding ayeuna munding sabaraha euy munding nya kana 10 juta we hiji 10 juta 10 juta kali 100 sabaraha 100 juta lah naon 10 juta kali 100 genep 130 wah gede euy sia masa dijawab we saya dijawab saya makin baik baju gede lamun gitu carana mar aku tak gowo kereta pidaro
senadian bangsajin senadian sakti mandraguna aku horata wedine aku tak lumampa segi wilujeng belas wah beres ya saya sareng abdi we kan ya lah naon pangampikeun lebueuk batur mah nah atuh bueuk mah antep we cenah ngencar yes ulah khawatir nah nyaah aing mah ka bueuk teh resep nempo beungeutna jika saka asa nempo potongan asa nempo si eutik keur resep ceuleuleukna cureuleuh sok resep kandelekna Elah. Resep bueuk dewek mengelea. Panggil jeung aing. Resep dikasih peut. Ini. Kaidran sokot papajangan. Tepi dodama. Pada lumampamar. Air rek tepungan dewa. Mangga sarang we sarang sisi abdi. Abdi mabade langsung ngapelesat ka sawarga Maniloka. Bade dedeheus ka dewa nyaeta sakur anu diperdih tadi ku Gusti Mayang Arum mangga cenah dijajabkeun ku urang sawarga dina waktosna. Ya, nuhun man. Mar, pot, tuturkeun aing. Geuning nyokot muning mah wetaneun waringin pitu. Sae. Tuturkeun. Wah, moal katuturkeun. Da saarah. Mangga we agad dipayun. Karena bari jajan temen jelema teh. Manja teh. Aku selalu bawa. Gatot kaca kaul ka Paman Arjuna. Sanajan kabawa ku jelema 1000 dek dibantun diangkat ku sorangan wa. Mangga teu langkung gagal. Dewek meureun dek bebeja heula ka tatangga bisi inung siling datang ti pasar jeung si gareng. Dewek menang tugas dadakan we. Ya Pak bikin ngapikeun heula ayam, manuk, entong. Sok aja. Soang tuh. Soang di mana sih teh? Soang saha urang ngapikeun. Edan. Ini tuh. Gatot kaca bunga-bunga ngang bunga amarwata suta dina manana. Doh, ieu ge. Kalayan gilik pikeun lumampah ka kaindran moal mulih heula ka amarta. Nyaeta bade nyanak papajangan emas. Leres pelaminan. Bade diange pelaminan dina waktosna oleh panganten Arjuna sareng Mayang Arum. Doh, ieu ge. Watek wantos Raden Gatot Kaca dudu wong samanea.